Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patapang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan pangajaran carita wayang. Tujuan pangajaran anak diharap hidup tiasa nyebatkeun eusi carita wayang, tiasa nyebatkeun struktur carita dina hiji carita wayang, tiasa mikawanoh ngeunaan unsur-unsur basan wayang dina carita wayang, oge tiasa ngabandingkeun carita wayang jeung dongeng. Wayang secara etimologi asalna tina kecap bayang atanapi kalangkang wangun adeg pangadegna jelema boh lahirna boh batina. Wayang wangun fisik secara wangun fisik nyaeta jejelemaan atanapi boneka tina kulit atawa tina kai, lamun cek urang mah tina kayu katanya. Wayang wangun palanggeran seni pagelaran anu khas, naon khasna seni nu lengkep. Nu khasna nyaeta seni anu lengkep. Harti wayang numutkeun pranowo netelakeun. Wayang nyaeta salah sahiji wangun teater tradisional nu pangbuhuna atawa pangbaheulana. Numutkeun ruhaliah, wayang teh asal kecapna tina wa jeung hyang. Wa nyaeta wadah, hyang nyaeta dewa. Wayang nyaeta sarupa jejelemaan tina kulit atawa tina kai nu diibaratkeun atanapi nu dilalakonkeunana dina carita Mahabharata, Ramayana jeung saterusna. Dina pagelaran wayang kidalang biasana sok dipirig ku gamelan jeung sinden. Numutkeun KUBS tahun 1885 halaman 561. Wayang nyaeta hiji wangun seni pagelaran dina wangun drama nu khas. Nu ngawengku seni sora, seni sastra, seni rupa, seni musik, seni tutur, seni lukis jeung rea-reana deui. Nurutkeun Pasa tahun 2011 dina halaman 17. Eta ngeunaan wangenan wayang. Ari babon atanapi buku babon carita wayang, buku babon teh buku patokan carita wayang aya 2. Ari babon atanapi buku carita wayang teh carita wayang asalna ti India. Tina kitab Hindu, tina buku Mahabharata jeung Ramayana. Kasus kabudayaan Sunda tina Mahabharata carita wayang ukur fragmen tina Mahabharata atapi Ramayana. Upamana lalakon wayang Tegal Kurusetra ukur nyaritakeun peperangan antara Pandawa jeung Kurawa dina Kurusetra. Eta ayana dina Mahabharata. Dimodifikasi tina carita aslina. Dipintonkeun minangka media hiburan atawa pintonan wayang golek, wayang kulit atanapi wayang orang, geus kasrepan ku unsur-unsur Islam. Jadi kasus kabudayaan dina kabudayaan Sunda teh carita wayang ukur fragmen hungkul tina Mahabharata jeung Ramayana, dimodifikasi tina carita aslina, dipintonkeun tina mangka media hiburan oge geus kasalapan ku unsur-unsur Islam. Jadi buku babon dina carita wayang teh aya 2, babon Mahabharata karya Wyasa jeung Ramayana karya Walmiki. Mikawanoh carita jeung istilah bagian pagelaran wayang. Carita wayang teh nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Ari nu jadi babon atanapi sumber carita wayang teh nyaeta Mahabharata jeung Ramayana. Anu umurna eta 2 carita teh leuwih ti 2000 tahun. Carita Mahabharata teh dianggit atawa dikarang ku Wyasa. Panjangna 200.000 jajar atawa 100.000 sloka. Dina Mahabharata palaku utamana anu nyekel keadilan teh nyaeta palaputra Pandawa, sedengkeun pihak musuhna nyaeta palaputra Kurawa. Anapun dina carita Ramayana mah dianggit teh ku Walmiki atanapi pangarang Ramayana nyaeta Walmiki. Panjangna 48.000 jajar atawa 24.000 sloka. Dina carita Ramayana mah palaku utama teh Batara Rama, sedengkeun musuhna nyaeta Prabu Rahwana atanapi Dasamuka. Bedana carita wayang di urang jeung aslina ti India. Carita asli ti India mah teu aya punakawan, contohna Semar, Cepot, Dewala, Gareng eta teu aya dina asli India. Sedengkeun carita wayang di urang mah aya panakawan, aya Semar, aya Cepot, aya Dewala, aya Gareng. Anu tuhu ngabdi ka Pandawa dina lakon wayang. Semar teh kacaritakeun sakti, leuwih sakti batan dununganana, malah leuwih sakti batan dewa. Dina carita asli India, Dorna kacaritakeun jadi guru Pandawa jeung Kurawa anu boga sifat wijaksana jeung dipihormat. Tah carita wayang di urang mah Dorna teh tokoh anu miboga sifat julid, licik, rehe jeung pikasebeleun tur leuwih mihak ka Kurawa batan ka Pandawa.
Dina asli India Gatotkaca lain tokoh penting tapi ukur dicaritakeun rek maotna nyaeta basa jadi wadal sanjata konta nu dilepaskeun ku Karna nu rek ditujukeun ka Arjuna. Tah dina carita wayang di urang mah di Sunda jadi tokoh penting Gatotkaca teh nu rek dicaritakeun, malah aya carita-carita wayang anu khusus ngalalakonkeun Gatotkaca siga dina carita Jabang Tutuka, Pergiwa-pergiwati jeung Brajamusti. Dina carita asli India Sri Kandi lain awewe geulis, tapi dina carita wayang di urang di Sunda Sri Kandi teh awewe anu geulis anu jadi pamajikan kadua Arjuna. Dina carita asli India Drupadi teh poliandri nyaeta jadi pamajikan Pandawa 5, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Dina carita urang Sunda mah nyaeta Drupadi teh ukur jadi pamajikan Prameswara ataupun Prameswari Yudhistira. Eta bedana antara dongeng asli India jeung di Sunda atanapi di urang. Tah carita Mahabharata strukturna ti Pandawa sareng Kurawa di dieu aya bagana. Mahabharata ieu Ramayana, Raja Ayodhya jeung Alengka. Ieu Pandawa PS Kurawa contoh-contoh wayangna. Pahlawan Alengka, Purnakawana, Sri Kandi, ieu Dasamuka. Eta contoh-contoh gambar tokoh dina pawayangan. Istilah dina pagelaran wayang aya nu disebut kakawen, ari kakawen teh nyaeta tembang dalang dina pagelaran wayang golek. Ngagunakeun basa kawi nu eusina mangrupa deskripsi gambaran kaayaan adegan nu dicaritakeun. Jadi kakawen teh adegan nembang. Biasana ditembangkeun ku sinden atapi ku dalang. Anu kadua murwa, nyaeta murwa teh kekecapan bubuk ka dalang sabada kakawen, sabada nyanyi. Ilaharna ku basa kawi ngan loba oge make basa Sunda diucapkeun bari dipirig ku gamelan anu hawar-hawar. Jadi murwa teh muka carita. Lamun nyandra nyaeta prolog. Prolog dalang sabada murwa. Eusina ngagambarkeun kaayaan tempat, deskripsi, dedeg pangadeg, kagagahan, dangdosan, sifat, watek, atawa tabeat hiji tokoh bari dipirig ku gamelan nu sorana hawar-hawar. Jadi nyandra mah leuwih museur kana ngenalkeun dedeg pangadeg si wayang ataupun si tokoh. Antawacana nyaeta paguneman atawa dialog antar tokoh wayang. Katapisan dalang marigelkeun antawacana jadi ukuran penting kapercekaan hiji dalang. Sabab nalika dalang ngalaksanakeun antawacana, sora hiji tokoh wayang jeung tokoh sojana teh kudu bisa kadenge bedana jeung dalang kudu bisa nyirikeun ciri khas unggal tokohna sewang-sewangan. Jadi antawacana teh obrolan antara tokoh jeung tokoh nyaeta wayang jeung wayang anu diperankeun atawa dipedarkeun ku si dalang. Jadi sorana si Arjuna beda jeung si Cepot. Diperankeunana dina dialogna pasti beda sorana. Kumaha karakterna eta pasti beda. Eta kumaha kapercekaan atawa kaparigelan dalang. Eta ngeunaan hal atanapi istilah anu aya dina pagelaran wayang. Ieu videona teu tiasa diputerkeun di dieu engke di nusa acara salajengna. Eta ngeunaan pedaran wayang. Jadi wayang teh asal nama ti India anu asup ka Indonesia atanapi ka Sunda. Jadi buku babon anu tiasa dicanakna nyaeta tina tokoh Ramayana jeung Mahabharata. Ari Mahabharata manyaritakeun antara tokoh Pandawa jeung Kurawa anu gelut atanapi tarung di Baratayuda atau di Tegal Kurusetra. Lamun Ramayana mah nyaritakeun ngeunaan Rama jeung Dasamuka marebutkeun Dewi Sinta. Eta ngeunaan pedaran carita wayang, mudah-mudahan aya mangpaatna. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.